Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten dinten ieu bade neraskeun perakitan wayang Widandini Purwa daya kagungan Cep Alpan ti Cilengsi. Ya, namanya kuala dirakit. Ayeuna bade diteraskeun karena sinjam.
selesai baraya ieu wayang Ida Dini Purwa. Alhamdulillah di wayang Ida ini kagungan cek alpan rantau beres gitu ya. Nah, insya Allah dinten ieu ku abah digintun yang ieu dinten nih masyarakat aswata mana kita cek alpannya dinten ieu ku abah bari digintun. Nah, perakitan wayang Aswatama sareng wayang Ida Dini Purwa selesai begitu ya. Insya Allah hari ini akan abah kirim ke Cilengsi. Mangga ke Ramana ke Pak Asep gitu ya. Jadi wayang atas beres Pak Asep. Lakukan diantosan we aya dinten ieu ku abah dipaketin. Nah, perakitan wayang Aswatama sareng Satria Ida Dini Purwa dicekapkan heula duit dia. Insya Allah ini abah bade ngabahas tentang wayang Rahwana ya, kagungan Bapak Oka. Ya ku abah ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.